Luhureun sirahna aya onta raksasa. Nalika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamimitian nyebarkeun ajaran-ajaran Islam kaum kufur Mekah anu diluluguan ku Abul Hakam bin Hisham atawa anu dina tareh mah leuwih masyhur sok disarebut Abu Jahal kacida nyempad jeung ngahalang-halangna. Sabab ajaran Nabi Muhammad dianggap kacida pisan patonggong-tonggongna jeung adat kabiasaan sarta talari karuhun bangsa Arab harita. Pangaruh Abu Jahal ka kaum-kaumna teh pohara gede, omongan-omonganana diharaminan, kulawargana diarajenan, parentah-parentahna teu weleh digarugu. Malah kaum jahiliyah anu geus rada loyog kana Islam oge lamun ditegor ku Abu Jahal sok tuluy malundur deui tutup tetep tumetep dina kajahiliyahanana nepi ka puput umur. Kusabab eta sakabeh jalma anu cecep ka Nabi Muhammad lantaran sok diganggu sesembahanana teh pada ngaromplot ka Abu Jahal. Nyarieun rineka daya sangkan dakwah Nabi Muhammad gagal ulah didarenge ku balarea. Komplotan maranehna teh sok ruang-riung ngarumpul di Darun Nadwah nu teu sabaraha anggang nati Ka'bah. Ari nu sok jadi jejer carita tayalian angin ngaheureuikeun ngahina jeung ngupat Nabi Muhammad samemena. Lamun Nabi ngalangkung kadinya rupa-rupa pisan tingkah paripolahna teh. Aya anu susuitan, aya anu kekeprok, sawarnaning laku nu sipatna ngece. Tapi mungguhing Nabi Muhammad mah nuluhung budi ningali jalma-jalma karitu peta teh estu ayem tentrem bae, teu unggut kalinduan, henteu gedag kaanginan, jongjon bae. Sawaktu-waktu anjeunna ngadon netepan caketeun Ka'bah tea. Sanajan anu ngagaranggu teh kadang-kadang leuwih ti misti. Maraledogan ku batu, ku kokotor, atawa ku bali onta anu masih keneh camutrak baseuh ku getih. Gangguan-gangguan seperti kitu teh anjeunna mah tara dipirosea ieu. Tapi anehna maranehna teh ari adu hareupan pikeun sawala atawa tuker pikiran ngebrehkeun mana anu bener jeung mana anu salah mah sama sakali saurang ge taya pisan anu waniun. Malah lamun parang paamprok jonghok paduduaan jeung Nabi Muhammad tara waraniun patetep-tetep acan lantaran serat ku komara pameunteuna nu ngandung daya gaib dikaajrihkeun. Dina hiji mangsa kira-kira wanci asar seperti biasa kaum kufur keur ngarariung ngabaracokak cara sasari. Kurunyung aya Badawi urang kampung urang Bani Ars datang ka kota Mekah ngagiringkeun saaleutan onta jualeun. Rob padagang onta teh nyalampurkeun ngaronom sarta terus rarebut tawar. Keur kitu kurunyung Abu Jahal satapok ngomong tarik pisan. Ye onta teh kabeh rek diborong ku dewek kalawan dibayar kontan. Teu kira-kira eta Badawi teh atoheunana. Daganganana gancang payu tur kaitung mahal, turug-turug kontan sata dibeulina oge lain ku jalma jore-jore, tapi salah saurang kekentong kures nu kacida dihalorematna. Iraha abdi tiasa ngabantuan artos ieu onta teh, ceuk eta Badawi ka Abu Jahal. Datang we isukan ka imah kuring. Tangtu dibayar kabeh, moal rek ditunggak-tunggak. Mangga, ceuk eta Badawi teh bangun reueus pisan. Isukna eta Badawi datang ka imah Abu Jahal. Nagih duit onta teh. Nya, we nya kuring teh boga hutang. Lah isuk we ka dieu deui, moal burung beres, ceuk Abu Jahal. Ayeuna mah keur rariweuh loba uruskeunun. Isukna eta Badawi teh datang deui rek nagih, tapi Abu Jahal mimiti luka leko caritaanana
sahapi jalmaeunana di sakota Mekah nu bakal wani ngaharu biru. Kabeh jelema aya dina pangaruh manehna. Turug-turug eta Badawi ayana di kota Mekah teh estuning nunggelis teu sanak teu kadang, malah teu kawawuhan acan anu beunang di puntangan. Barang manehna inget tangtu Abu Jahal teh niat nipu teu kira-kira susaheunana. Kudu kumahanya pipetaeun, da ari kudu ditaragal ku jalan kekerasan mah taya pibahaneun. Keur manehna taya deui jalan kajaba ti kudu neangan akal lemes sangkan dipikarunya ku Abu Jahal. Nepi ka hatena puruneun mayar. Salah saeutik bae oge manehna bakal cilaka ku dua ku tilu. Ulah-ulah harta bandana bakal lapur. Badana nandangan cilaka ku pamergasa. Lamun make jalan gariha tan wande saantero kaum Quraisy sauyunan jeung Abu Jahal. Di antara adat-adat jahiliyah nu ilahar zaman harita teh nyaeta antasuro akhoka walau ala dulun. Bantuan dulur maneh najan keur ngalakukeun kajahatan. Tapi dasar eta Badawi keur sia. Manehna mamandapan lungas lengis nyieun pikarunyaeun teh ku Abu Jahal lain dipikarunya, tapi malah kalah kabeuki teu diperosea. Beuki lila manehna di kota Mekah beuki tambah kasusahna. Ari balik lengoh deui kumaha. Di dagoan leahna hate Abu Jahal nilikana galagatna mah estu taya pisan arep-arepeun. Tungtungna lah-lahan manehna rek mecak-mecak menta tulung ka sobat-sobatna Abu Jahal nu sok ting rariung pasosore di dareukeut gedong Darun Nadwah teh. Susuganan aya nu karunyaeun ka manehna. Daek ngingetan Abu Jahal yen eta kitu peta teh engkena bakal nurunkeun komarana dina pandangan kabilah-kabilah sejen. Waktu manehna nyolongkrong nyamperkeun nu keur ngagarimbung, salah saurang ti antarana aya anu nanya, "Hei Kisilah, kumaha duit ladang onta teh geus beres?" Nyaeta nu mata kuring ka dieu oge ladang onta teh nepi ka poe ieu ge tacan puguh alang ujurna. Cing atuh dulur, kuring tulungan pangemutankeun Abul Hakam sangkan daekeun ngalunasan hutangna, ceuk eta Badawi bari lungas lengis ngarah dipikarunya. Abul Hakam bin Hisham anu ngaheureuikeun ka salira teh, ceuk nu saurang, "Leres eta, cing dulur pangikhtiarkeun, kumaha we jalana mah sangkan harta kuring nungan sakitu-kituna teh ulah nepi ka rapur." Sakur jalma anu araya di dinya ngan saukur silih pelong, silih reret, jeung ngaromong tinggareneng. Estu matak namah-namah kasumpeg hate si Badawi anu harita geus meh beak pangharepan. Ceuk salah saurang ti antarana bari seuri ngahina sarta panon ngarindat ka batur-baturna nu loba. "Awas Kisilah, ka jelema itu tuh nu mencil sorangan." Ngomongna kitu teh jalma bari nunjuk ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu harita keur calik rada anggang ti dinya sarta mencil tinulian. "Kantenan bae katingal mah," ceuk eta Badawi teh. Tah ka jelema eta geura menta tulung mah asal diuruskeun ku manehna moal burung beres. Sanyana eta jalma ngomongna kitu teh maksudna mah estu ngan wungkul ngaheureuikeun, ngalejokeun, ngahina ka Nabi Muhammad. Tapi kulantaran si Badawi mah teu nyahoeun dudukna perkara nu sabenerna, samarupna eta omongan teh sanyana bae kitu. Harita keneh oge tuluy bae cengkat nyamperkeun ka Nabi Muhammad. Sanggeus si Badawi indit, sakur nu araya di dinya ngan ger bae saleuseurian pating arakei. Bangun anu ngareunaheun pisan pedah ngalejokeun eta Badawi geus nyanggut. Sanggeus anjuk ka payunna Nabi Muhammad anu sanyana saumurna oge kakara harita pisan manehna tepung.
solongkrong nyamperkeun bari pupuntenan. Pameunteun nabi marahmai bear budi, sinar kanabianana ngalangkang katara tina sorot socana. Baranggok amprok oge eta Badawi teh jol-jol ngarasa tentrem hatena. Teu kira-kira manehna tumarimana ka jalma-jalma anu geus nuduhkeun nepi ka bisa tepung jeung jalma anu sakitu luhung budina, tur tadina sama sekali teu wawuh-wawuh acan. Aya kaperluan naon pangna salira datang ka simkuring? Lahir Nabi Muhammad. Kieu dulur, pangna kuring ngahaja nepangan salira teh nyaeta rek neda tulung. Abul Hakam bin Hisham ingkar janji ngangles duit harga onta kuring anu dibeli ku manehna. Lembur kuring teh kacidah tebihna. Sedeng di dieu teu gaduh baraya, malah teu gaduh kenalan-kenalan acanut baris tiasa manglereskeun. Sanggem jalmi-jalmi itu nu ngarariung ngan kasalira kuring pitiasaeun muntang teh. Muga-muga salira kenging rahmat Allah. Nabi Muhammad surti yen pangna eta jalma ditaruduhkeun supaya muntang ka anjeunna teh saknya nama maksud nama tayalian supaya bener-bener sina beres, tapi malah ngahaja dilejokeun, diheureukeun jeung dihina kasalira anjeunna. Sabab kabeh urang Mekah ge geus pada nyaraho ya Nabi Muhammad teh memang satru kabuyutan Abu Jahal. Maranehna yakin kalawan pasti yen Muhammad moal wanieun pajonghok adu hareupan jeung Abu Jahal. Sabab dianggapna nya lemah, nya taya pisan baturna. Tapi sanyana maranehna parohoeun yen Nabi Muhammad salian ti utusan Allah Subhanahu wa taala anu suci jeung pasti tabah enggoning nanjeurkeun keadilan. Sarta deui teu beda ti Abul Hakam bin Hisham, tetesan menak-menak Quraisy anu turun-tumurun sarta geus biasa sakabeh pangeussi tanah haram Nabi Ibrahim mah tukang bebela ka papada kaula anu keur nandangan tunggara. Saliwatan mah puguh weh memang anjeunna teh jiga lemahna, sabab teu kagungan pisan rencang anu beunang diandalkeun. Tapi hakikatna mah teu kitu, sabab anjeunna aya di pihak Allah lantaran ngabela anu bener nanjeurkeun keadilan. Sabalikna sanyana maranehna anu lemah teh mah ngajan loba baturna oge bohongan ngabela perkara anu ece salahna. Hayu atuh tuturkeun kuring, saur Rasul bari ju ngadeg terus diiringkeun ku eta Badawi. Saantero jalma anu ngarariung teu kira-kira karageteunana nepi ka arolohok ngireungeuh Nabi Muhammad jengkar tur dituturkeun ku Badawi Bani Ars teh. Rek dibawa ka mana nya eta Badawi teh? Euleuh-euleuh geuning euy, dibawa ka imah Abu Jahal. Nya bae, bener dibawa ka imah Abu Jahal. Teu salah deuleu kitu. Muhammad kumaha wani adu hareupan jeung Abu Hakam anu kakoncara gagah perkasa turug-turug di imah Abu Hakam pribadi. Nah wawanianan teuing Muhammad teh moal boa paragat ayeuna Muhammad teh bohongan kumaha wani campur kana urusan pribadina. Na teu nyahoeun kitu yen jelema nupang dipika ijidna di antara jalma-jalma di saalam dunya. Tapi tetela euy ngajugjug ka imah Abu Jahal geus owah akal meureun, geus bosaneun hirup meureun. Ceuk jalma-jalma nu ngarariung teh galecok jeung ting tarunjuk. Tapi aya oge anu ngarasa lamun Muhammad nepi ka bobor karahayuan dipergasa ku Abu Jahal manehna milu salah lantaran geus ngalejokeun Badawi make sina menta tulung ka Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkatna tuluy ngajugjug ka imah Abu Jahal. Si Badawi ngiclik pungkureunana rada anggang tinuduaan aya deui anu nuturkeun bari salungkar salingker nyaeta jurungan rombongan anu ngarariung deukeut Ka'bah teh ngintip-ngintip
hayang nyarahun naon anu bakal kajadian lamun Muhammad nepi ka paamprok pajonghok adu hareupan jeung Abu Jahal. Barang Nabi Muhammad anjog ka imahna Abu Jahal kalawan ayem tuluy ngetrokan panto. Saha ceuk Abu Jahal ti jero. Kuring Muhammad kaluar heula salira sakedeung aya perlu. Abu Jahal mukakeun panto. Barang breh nu ngetrokan panto teh Muhammad satru kabuyutanana beungeutna ngadadak sepa lir mayit leungeunna ngadegdeg bangun nu kacida reuwaseunana. Nabi sallallahu alaihi wasallam neuteup anteb pisan lir palai neuleuman eusi hatena. Abu Jahal rampang rempeng samar polah teu ngartieun naon sababna jalma anu kumanehna salilana teu woleh diupat, dihina basa, diheureuykeun tukangeunana satru kabuyutanana ti baheula bet ayeuna ngadadak make torojogan datang ka imahna pribadi. Samemeh kumpul pangacian Abu Jahal kalawan sora ayem nu pinuh ku wibawa Nabi Muhammad ngadawuh, "Geura pasrahkeun hak ieu jalma, bayar ayeuna." Lir jalma anu kapeupeuh mamaras. Abu Jahal teu rea omong pok ngajawab asor pisan, "Mangga ayeuna oge bade dibayar." Tuluy manehna abus ka jero kamar, awakna ngagibrig kawas nu keur nirisan. Teu lila geus kaluar deui bari nanggeui rajut nu pinuh dieusi duit sarta sok dipasrahkeun ka Nabi Muhammad. Ku Nabi Muhammad tuluy ditampi di hareupeun Abu Jahal keneh sok dipasrahkeun ka Badawi bari saurna, "Tah hak milik salira teh geura tampanan. Ayeuna mah jig geura balik bisi kulawarga arep-arepeun." Sanggeus pok deui nganuhunkeun leos wae eta Badawi teh indit hatena kebek ku kabungah anu taya papadana. Sakabeh jalma anu ngarariung di buruan Darun Nadwah teu kira-kira hookeunana barang nenjo Badawi geus balik deui. Tur pasemona bangun anu kacida gumirana. Bari nananggeui rajut duit anu mukiking pinuh ku eusi. Maranehna hayang gerak ngadarenge beja ti jurunganana kumaha ari Muhammad sanggeus adu hareupan jeung Abu Jahal. Ceuk maranehna ka Badawi, "Kumaha dulur geus beres? Hatur nuhun kana kasayan salira sadaya dulur-dulur." Ceuk si Badawi gembira pisan, "Rupina bae Abul Hakam teh kacida serabeunana ku anjeunna mah." Nu kumpul kabeh ting raringeuh ngadenge omongan eta Badawi teh teu ngartieun meus-meus acan. Teu kungsi lila torojol jurungan tea datang haruha hareho, "Kumaha bejana?" Ceuk baturna, "Ajaib, kacida anehna kakara ge panto imahna diketrok geus torojol Abu Jahal nyampurkeun sanggeus manehna sidikeun yen anu keketrok teh Muhammad beungeutna teh ngadak-ngadak jadi sepa. Leungeunna ngadegdeg, awakna ngagibrig kawas anu keur nirisan." Sanggeus Muhammad nitah mayar duit ladang onta tea, jol-jol indit bae ka kamarna nyokot duit. Waktu kaluar deui sarta tuluy masrahkeun eta duit ka Muhammad teh beungeutna masih keneh sepa jeung awakna oge masih keneh ngadegdeg bae. Demi lata jeung uja saumur hirup dewek mah asa kakara neuleu cara kitu. Sakabeh nu hadir garogodeg jeung ting kalecrek bawaningku karageteun sulaya pisan tina panyangka maranehna. Panyana teh moal kitu pi akheureunana. Teu kira-kira hayangeun buru-buru tepung jeung Abu Jahal pribadi hayang geura ngadenge kumaha duduk perkara nu sanyana nu matak nepi ka kajadian kitu. Teu kungsi lila kurunyung Abu Jahal datang. Tapi lantaran sarera oge geus nyaraho kana adatna, saurang ge taya nu wani nanya. Nunggu bae kumaha dongengna enggoning ngabela diri anu salilana teu woleh buraong gede omong. Tapi Abu Jahal ge harita ngomong satarabasna, teu aya anu dibuni-buni atawa dikilungan pokna teh.
barang dewek ngadenge anu ngetrokan pantokna ujug-ujug puriding teh bulu punduk ngadak-ngadak miris anu taya papadana. Sieun na asa araraneh teuing. Tiba heula nepi ka kiwari oge kuring mah asa kakara ngadenge salira make nyaritakeun miris sagala. Ceuk salah saurang baturna, nu matak dewek ge teu ngarti, nah habet make ngadak-ngadak kitu teu pupuguh. Saterusna kumaha? Tuluy dewek teh kaluar nemonan manehna. Ari jol manehna teh ngalugas gobang nu meunang ngasah jeung ngamang-ngamang tumbak anu guguri lapan ditojokeun kana dada saliranya. Ceuk batur-batur Abu Jahal magaronjak baris saleuri ager-ageran. Dengekeun heula tong waka ngarocok kitu, da lamun sari laing ge papanggih jeung kajadian kitu moal pati beda ti dewek. Kadang-kadang moal barcus ngomong-ngomong acan, ceuk Abu Jahal bangun amek pedah dihareureuykeun ku batur-baturna. Sugan na aya titinggalian naon pangna salira nepi ka ngadak-ngadak sieun teu pararuguh teh. Demi lata demi ujak katenjona ku dewek saluhureun sirah Muhammad teh aya hulu onta anu kacida gedena. Sihungna narolol, matana buncelik muncerengan. Nepi ka bulu punduk dewek muriding bawaning ku sieun. Kalawan teu karasa sakujur awak ngadak-ngadak tiris nepi ka ngagibrig. Kusabab kitu barang pok oge Muhammad nitah mayar onta si Badawi ares teh dewek mah teu bisa mumpang. Kadeuleu keneh weh onta teh matana buburi lengan molototan ka dewek. Jigana lamun harita teu buru-buru dibayar buat teuing ayeuna ge dewek teh geus teu aya di kieuna dileg-leg ku eta onta. Sakabeh wibawa jeung wewesen dewek kasilep ku daya gaib nu maksa nitah buru-buru masrahkeun hak milikna eta jalma. Jeung anehna teh deui saban dewek neuteup panonna ujug-ujug pecenghul deui bae eta hulu onta teh nembongan sarta matana buncelik molototan. Geus kitu mah nya kapaksa weh atuh masrahkeun eta duit teh bari tungkul. Sakur nu ngadarenge pada jempling, pada heran jeung keueung sabab sakanyaho maranehna Abu Jahal teh kekentong maranehna anu pangludeunganana, pangwanianana, malah panguntupna dina susumbar jeung nangtang sarta ngahina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedeng ayeuna kabuktian Abu Jahal sorangan balaka terus terang waktu manehna aduh hareupan jeung Muhammad teh bener-bener ditarajang rasa miris nu taya papadana. Nah nyaan bener-bener Abul Hakam bin Hisham alias Abu Jahal teh mireungeuh onta raksasa satu kangen mastaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ngan nu sidik mah eta kajantenan teh bener-bener kaunggel jeung dicatat dina sakabeh kitab-kitab riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baraya di Tatar Sunda parantos didangukeunnya eta kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku perantawisan pitulung Allah Subhanahu wa taala anjeunna tiasa ngabebaskeun jalma anu katideresa ngalawan Abu Jahal. Alhamdulillah mugi tiasa janten tuladaneun urang sadayana. Cad mung sakitu heula.